Ngacim mata masahan kana pipi, ras inget kana diri ayeuna nyorangan deui. Panutan anu kungsi karya saman ati, kiwari ilang sirna geus teu nembongan deui. Padahal manehna geus janji hayang hirup ngahiji. Moma kuring percaya cinta sagembleng ngagening manehna sulaya. Sulaya di susul-susul teu aya nista, wajah manis tak pendusta. Sulaya di susul-susul teu aya nista, wajah manis tak pendusta. Geus berang deui wae ti peuting ka peuting, ti beurang ka beurang. Mimin, Mimin, Naon Abah? ka dieu lanan. Abah aya picarioseun. Oh, nuhun sakedap. Naon Abah? Enyi-enyi geus aya picarioseun. Lain, duh. Abah teh loba kabingung, Neng. Pan ayeuna teh geus tepi ka tanggal 25, Lin. Abah teh masih boga keneh hutang. Kasaha? Kasaha deui atuh lamun lain ka juragan osit si Raja kaya teh. Abah. Sama tanaon deui wae atuh Abah. Kawas tu teu apa. Yeuh, ngaran geus kolot mah pangabutuh teh aya wae. Teu weleh aya jeung aya. Eueuh henteu na pangabutuh teh murodol. Ari tos kumaha atuh? Mangkuk nah. Abah teh hayang meuli bako. Ante boga duit. Jadi weh uclak eclok kabeneran juragan osit mere bong bolongan. Mangkaning sabaraha ari Abah? Nuti payun 5 juta. Katambahan 400.000. Abah mah aya wae, jadi pepikiranan deui. Lamun ayeuna naon teh nyarios ka abi Abah, mun teu gaduh acis teh. Hah. Mane duit di mana, Min? Atuh kumaha we carana Abah? Cek paribasana ngababu-ngababu ka luar negeri siga batur. Nah asana tehnya dewek mah yeuh mangijinan anak sorangan digawe di batur. Komo ieu di negeri dengan poho kana katanah kalahiran. Muamikeun Abah mah. Yeuh barina ge di ditu teh disariksa salangsara hirupna. Mending ge gawe di lembur sorangan. Tenang, najan hirup pas-pasan oge. Raos kumaha ari Abah geuning eta? Abah boga sametan kitu. Tapi heueuh ku kituna mah Neng. Udah Abah teh geus kolot Neng sahanteuna we atuh. Panyakit Neng geus nyedak. Mangkaning 2 minggu deui jarakna teh kudu mayar hutang teh Neng. Entos atuh, aya mah tong janten pikiran. Tos weh kumaha mimin wae kapayu namanya. Oh santeuna we da Abah teh kolot maneh atuh Min. Santeuna. Kieu-kieu teuing mah sok we jadi bingung ka dituna teh. Sok we pikiran.
Biding! Sampurasun! Biding! Sampurasun! Dibalik Sampurasun! Dek, Biding! Ampir. Sampurasun, Biding! Naon ari maneh soet gogorokan sagala. Ih, itu hayam. Hayam macam anu sama batur. Kan bae ka sawah mah bira kurah koreh. Aing. Cik, Min. Gebahkeun. Kemana kali itu? Ulah we hayam urang tulag tolog ka sawah teh. Nyadar meureun macokan pare atuh, Bah. Ku kitu nama. Ih, buru Biding. Itu juragan Raden Osit yang ngambek. Buru atuh, Min. Heula atuh Abah. Bisi soledat abi teh. Nyahe galeueur jalanna oge. Sia, hus. Mana cenah aya hayam macokan paret. Dasar Kang Sueb ieu mah. Kang Sueb! Kang Sueb! Iya, Min. Ih, di mana sih, Kang? Iya di dia. Cika di heula. Tah ku aing kapancing sia karek oge sakitu Min, geus luas. bijil anakna mimin Geuning teh aya. Nah, ada tadi mah ayam, Min. Bener. Sing sum sing dem. Ah, Kang Sueb mah. Juragan. kumaha damang neng mimin Saya juragan. ari bapak sehat Kalarasan abah teh nuju kakenan panyawat juragan. panyawat naon Nya kitu teh we abah mah pamit teu goh-goy nya. Irungna ngucur wae. boson Henteu juragan, henteu boson mah mung kali-kali boson. ulah nyebat juragan atuh akang we kaneng mimin mah ka akang mah Ari juragan asa jauh langit. Kunaon atunya atuh nih atuh da teh enak pami abi nyebat teu juragan mah masa akang. jang batur juragan aden ajang neng mimin mah akang we atuh Teu kayak kitu juragan isin abi. nya teu naon-naon atuh ieu mah khusus neng mimin Nih kitu juragan mah mangga di kantun. Harasa nuju nirun seuneu. kemana atuh meniru rusuhan Abi aya kanya